Pak Haji aya. Ada naon ka Bapak Abi? Rieu sapi. Ada. Ayo jang sana. Abi, anakna. Anak sapi. Pak Haji, udah ku aing anak sapi. Ya Kang bade naon? Abi prieu sapi jang. Biasa di sauran bapana. Oh, mun atuh jang. Beneran di malam minggu. Pun payung mau dibikin ku aing Pak Haji na. Pakai apel. Anu ieu pangos sabaraha? Ieu teh 25. 25 ayeuna tuh. Anu ieu mah 20 juta. Ayeuna bodas itu saudara. Ieu 15. 15. Ayeuna ieu Mah 25 eta. kami ieu Kami eta ge. kaya deui sareng ieu. Saya ieu unggul tah. Oh, mohon ah. Ieu mah diborong. Atau abi beuih heula nya. Kepentingan ka diri. Amsina geus sapi. Di pada ieu menaroskeun heula abi terju naroskeun kai itu teh. Abi peryogi da bade hajat. Engke lamun tos terang mah hargana abi kantur ka dieu kan ieu pan tadi tos terang hargana. Abi heula nya. Ayeuna. Engke pan artos lagi cairkeun heula. Hah? Cuma ayeuna ieu. Mas Aibis atuh. Maka boga duit rek malam minggu. Anjing gagal. Anjing. Mana mana teh milih aing capek sang kulilingan tah. Ya tuh ngeuleuh aing yeuh. Nang alus. Masuk sia tah. Bisa siap sapi. Aduh, ngakan. Kapan siap baheula ke bendik susuan sapi? Teu aing mah teu pengalaman. Lain anak sapi aing mah. Pilihan kan itu. Jual sia teh. Masuk berwit dahar tinggal dahar, minum tinggal minum sagala geus disadiakeun ku aing tah. Ulah rese ulah berwit. Oh, dahar. Coba. Punten. Lagi. Paradan mah the best kieu bah. Hehehe. Datang padu. Assalamualaikum warahmatullahi kumaha ge padu nyelonong wae yeuh kasopanan. Ya, haji itu kaduna. Bukan dulu ya. Teu neuleul ya aing geus gas telan haji. Punten, adik. Punten lagi punten. Akang haji. Akang haji. Alasan Pak Haji. Akang Haji. Kang Haji. Abi punya beli sapi Kang Haji. Haji. Akang Haji. Akang Haji. Aing ieu tah. Hargana sabaraha? Rek naon tanya, emang gablek duit, hah? Cuma meser Pak Haji. Pak Aing teu yakin, keun aing bebengetan cepatu teh kulit sapi, emang gablek duit itu. Bukan duit teh. Ulah langsung tanya hungkul. Atuh mana tadi ke atuh pada peryogi sapi, gaduh hacis saya. Mana duitna? Nyata tenang hacis mah. Yang tempat lain. Ini Kang Haji lagi cepat. Kang Haji teh baga, Pak. Lain Kang Haji orangnya. Naon? Terus sanes naon Haji? Abi naroskeun we hungkul heula. Naroskeun heula. Coba aing naon sok naroskeun hungkul kan? Hah? Tanya giliran nanya ka dieu giliran meuli ka batur. Kabeh kadeuna ieu babangutan kieu mah. Masuk tatawa hungkul. Oh, kasopanan datang ka dieu nyolonong indit padu nyolonong minimal sutangan heula ka aing. Sutangan. Aya naon tanah ieu Abi pada peryogi sapi, kita dicarekan wae Pak Haji. saya na ngapuna. Nu gaduhna cenah Kang Haji. Iya mah kurang waras itu sini tadi. Hah? Iya aya tamu beureungan. Ya waras kumaha Pak Haji? Di sini mah kurang saeutik ieu mah. Geus. Orang ada sebelin ya. Kamu jauh-jauh tinggal wali da make meser sapi.